warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Siti Daraja. Saya mahasiswa PPJ dalam jabatan tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mahasiswa PPJ Angkatan 2 Prodi Bahasa Sunda. Saya mengajar di SMK Sampuyan 1 Cimahi. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran siklus ketiga materi sajak di SMK. Selamat menyaksikan Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dalamang? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pami sehat, Ibu oge aya dina kaayaan sehat dinten ayeuna tiasa lawungan deui sareng hidupnya sateu acan diajar ulang ngadoa heula mangga KM pipin heula doana. Saya ada satu ajan orang diajar, hayu orang ngadua sasarengan. Ngadua ajaran hati sawetan. Ngadua remese akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pami urang tos ngadoa mugia lawungan dinten ayeuna urang dipaparin kalancaran sadayana. Amin. 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 Pada Bu. semangat. Sampurasun. Sampai. Sampai. Alhamdulillah. Cobi ayeuna tos ngadoa ulang tinggal heula absen dina LMS di info anakku. Tah geuningan sadayana tos absen panos online oge tong nepika palem sumanget hidup kanu diajar omat meh hidup gaduh pangawaluk kamu kapayuna kamu ayeuna diajar sajak pami sajak teh hidup jantan tiasa ngaekspresikeun cara positifnya jantan hasil karya anu tiasa dibaca ku batu akan orang kudu semangat dinten ayeuna sareng dinten-dinten salajengna nalika urang nuju diajar. Sapuk siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Semangat tuh ya teh diajar bahasa Sunda. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Pami kitu mah siswi-siswi ibu yuk anu balageut dicobi ibu hoyong ngemutan lah materi anu minggon kamari anu masih emut. Aha dia. Konotatif sareng denotatif nalika bade nulis sajak. Alasnya emut kene. Terus Ibu, kumaha? kekecapan dina sajak kedah murawak kanti, Bu. Mohon tah lawungan dinten ayeuna mah ulang nulis sajak jeung mintonkeun sajak aya video pikeun hidup contoh maca sajak ibu nadawi di share screen ya sekali deui sateu acan video ku ibu dipintonkeun lawungan dinten ayeuna tujuan pembelajaran dinten ayeuna nu kahiji hidup biasa memahami kaidah sajak dengan baik. Anu kadua hidup biasa ngadamel teks sajak ngagunakeun kecap-kecap konotatifnya kalayan leres. Luyu. Anu katilu hidup biasa macakeun sajak anu tos disampurnakeun ngagunakeun kalimah konotatif. Ta ieu aya video mangga hidup dicek heula katinggal henteu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atasnya ini hiji deui. Tong legepkeun. Hiji mangsa tanpa titimang
Mohon eta aya 2 contoh sajak ti 2 wae tiasa benten komo deui pami seueur. Ayeuna ibu bade naros heula sajak anu tadi nu hiji aya nu nyepeng teks, anu hiji deui mah teu nyepeng teksnya. Tah nalika ngaekspresikeun sajak siga kitu aya sabaraha cara numutkeun hidup saha nu tiasa cobi. Abdi Bu, abdi. Dibacakan Bu. Baca saja. Dibacakan Bu. Mohon saya terus naon deui? Deklamasi Bu. Deklamasi. Aya deui nu sanes nu terang? Musikalisasi. Musikalisasi pinter. Musikalisasi, Bu. Aya deui teu? Dramatisasi Bu. Dramatisasi hebat. Ulang analisis sasarangan. Tadi aya judul sajak 1000 bulan. 1000 bulan teh numutkeun ibu mah sajakna aya patali eujeun Lailatul Qadar. Anu kadua beda deui jeung sajak 1000 bulan, anu sajakna teh judulna hiji mangsa titi mangsa mah didinya Kang Dedi Windiagiri teh teu make kecap konotatif anu kumaha kitu. Seueur pisan we pisan panyajak atawa aktor drama nu hade cara maca sajakna. Di antarana bae aya Yayat Hendayana, aya Kang Godiswana. Sok hidup ke tiasa ninggal deui nya dina YouTube. Pokona mah cara maca sajakna teh talapis, ekspresif jeung aktif. Hidup kedah langkung sae nya insyaallah pasti tiasa yakin ibu mah. Tah dramatisasi tadi naon cenah ngaekspresikeun sajak ngaliwatan dipintonkeun dina wangun drama. Ilahana sajak nu didramatisasikeun merupakeun sajak dina wanda sajak epik. Musikalisasi sajak mangrupa kolaborasi antara musik jeung sajak. Sajak nu diapresiasi ngaliwatan ilahana sajak nu digunakeun dina musikalisasi nyaeta sajak lirik. Mangga bilih aya nu bade naros, bilih anu teu acan ngartos mangga. Sok pami ngadeklamasikeun sajak urang tong ngapakeun kekecapan hungkul tapi kedah nyangkem heula kedah ngartos sadayana eusi sajak eta teh. Janten pami hilap kekecapanana minimal urang tiasa improvisasi tapi diusahakan kekecapan lagi kedah apal gitu. Oh gitu Bu, nuhun Bu. Sami-sami aya deui nu bade naros? Ibu bade naros. Oh nya sok kumaha Neng? Kami musikalisasi sajak, alat musikna henteu lengkap wios Bu. Teu lengkap, teu sawios. Pami lengkap teh meureun seueur pisannya eta alat musik teh nya. Tapi nalika urang ngamusikalisasikeun sajak teu dipatok kedah sabaraha hiji alat musikna, kedah lengkap henteuna. Ngan saukur nganggo gitar, nganggo biola hungkul atau ku kalinding hungkul ge geus kasut musikalisasi. Aya nadana kitu Neng Silvi. Siap Bu, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Enak, cuma ngatos sadayana. Ngartos Bu. Ngartos Bu. Nama urang ngadamel sajak dibagi kelompok we. Kelompok nama sarang-sarang bebas. Hidup mangga diskusi, bade diskusi di dia mangga, bade ngalangkungan WA mangga, video call heula sareng lerencangan mangga. Tah sajakna tong hilap usahakeun nganggo kecap konotatif tapi sanaos misalkan teu nganggo kecap konotatif oge maknana kedah aya nya bilih hilap kamus anu kamari teh aya kan dina kamus online linkna masih disimpen teu kamus Mohon Bu aya. ya siap tos ngatos ngadambal saja berkelompok di kelompok Siap Bu. kan usahakeun telangkung ti 15 menitnya atos Bu. atos
Bade dibaca, bade dideklamasikan, mangga ayeuna urang tes heula nya. Sing sae maca sajakna. Bilih hilap. Ibu meunteun hidup salian tina keterampilan sareng dina pengetahuan hidup ngeunaan materi. Ibu ge meunteun ngeunaan perilaku hidupnya. Indung anugerah ti Anjeun Gusti maparing kanyaah ka abdi kanyaah ti indung ka abdi anu bela ngalawan kanyeri hapunten lamun kanyeri nu kasimpen ukur kasusah ku abdi dipasihkeun jasa anu jadi kolot bakal abdi simpen kaharepna budak bakal ge ngurus indung ulah sieun. Ayeuna kelompok sadaya kulota heula sareng regista bade saya nu bade macakeun. Keluarga lain pinuh ku keyakinan ngajalankeun ieu kahirupan sanajan pinuh ku cobaan Ayeuna sajak nu tadi dibaca ku lewencangan urang komentaran kumaha sapuk. Abdi Bu di komentaran anu regista sareng korata Bu. Kumaha? Sajakna sae mung kecap konotatifna teu seueur tapi ngandung makna konotatif. Gitu. Abdi Bu ngomentaran nu Silpi sareng Alia. Nya kumaha? Sajakna sae merwakanti Bu nyaritakeun poin-poin nu sabenerna aya kecap konotatifna tapi teu seueur. Hatur nuhun ka sadayana ieu tos ngomentaran. Alhamdulillah sadayana tos tiasa macakeun sajak sanaos teu acan sampurna. Hidup oge tos tiasa ngomentaran sajak lewencangan hidup. Kukituna berarti tujuan pembelajaran dinten ayeuna tos kahontal nya. Kanggo pancen di bumi ya. Di video sajak hidup teh nya sajak anu ku hidup bade dibacakeun atanapi dideklamasikan mangga di video. Tapi ekspresi hidup gerak tubuh hidup kedah katinggal di video eta. Tangke videona dikirim di nu Instagram ditagkeun ka nu ibu waktosna dugi ka Minggon Payun eta mah. Kanggo latihan aya lembar kerja nu kedah dikerjakeun waktosna dugi tabuh 12 siang nya. Ngajakeunna ku ibu tos dikirim dina Google Classroom mangga dibaca aya di dinya materi nanya dikerjakeun paling elat tabuh 12 tos dikintun. Terus kanggo evaluasi aya deui jadi tilunya eta aya dina Google Form anu linkna ku ibu tos disimpen di nu GCR. Ngatos anu pancena ayeuna ibu hoyong nge-review heula saha Abdi Bu macem-macem cara maca sajak Bu. Macem-macem cara mengekspresikan sajak. Salajengna Kade entong kaluar pamit penting-penting teuing komo urang ngadambel kerumun anu kadua pamit kedah ka mana-mana omat kedah nganggo masker. Itu salajengna tos di mana-mana atanapi bade ka mana-mana tong hilap wawasuh panangan nganggo sabun atanapi hidupnya nyandak hand sanitizer. Ayeuna mangga tutup laungan dinten ayeuna ku doa. Keun nutup laungan dinten ayeuna ngucapkeun hamdalah sasarengan. Ngadoa di kawitan. Ngadoa resep. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampurasun. Assalamualaikum. Wilujeng tepang deui Minggon Payun.